Yajibu ala kulli mukallafin ayyarifa ma yajibu bihaqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Yajibu wajib ala kulli mukallafin kasakur-sakur jalma mukallaf kasakabeh jalma mukallaf naon aya ripa yen kudu nganyahokeun ieu mukallaf mak kana perkara yajibu anu wajib ieu mah bihaqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala wa majeng wajib nganyahokeun kana perkara jeung wajib ngama'rifatkeun kana perkara yastahilu anu mustahil ieu mah wa majeng wajib nganyahokeun kana perkara yajuzu anu wenang ieu mah wajib kamari geus kabahas. Wajib kasakabeh jalma mukallaf yen nganyahokeun kana sifat-sifat anu wajib di hakna Allah ta'ala jeung kana sifat anu mustahil di hakna Allah ta'ala jeung deui kana sifat anu wenang di hak Allah ta'ala. Kamari penjelasanana wajib nyata wajib di dieu teh wajib ceuk sara eta bagian fikih lain ceuk usul fikih tarifna ngaran wajib teh ma wa'adallahu fa'ilahu bis thawab wa tawa'adallahu tarikahu bis bil iqab. Artina perkara anu tos ngajanjikeun Allah kanu migawena eta ku ganjaran jeung geus ngancam Allah kanu ninggalkeun eta perkara ku siksaan disiksa ninggalkeun kewajiban disiksa. Ngaji wajib teu ngaji diancam sarua jeung wajibna salat. Pateka dan manusa lolobana ngaku doraka teh ninggalkeun salat ngomongkeun batu ngarampok jeung sajabana kadkeun doraka tapi dirina henteu ngaji eueuh kereteg saeutik oge ngarasa dosa padahal eta diancam nyebut kana tarif wajib ceuk sara atuh kulantaran makrifat diwajibkeun kalawan wajib sara maka pasti bakal disiksa. Ya teu sah sahadatna teh nya sahadatna jalma anu henteu makrifat teu ngaji jeung pasti sabalikna diganjar sarta cumpon syarat sahna syahadat pikeun jalma anu makrifat ka Allah nya nganyahokeun pirang-pirang sifat anu 20 teh. Jadi wajib pikeun kasakabeh jalma mukallaf nganyahokeun kana perkara anu tetep di Allah sifat anu 20 anu mustahil 20 anu menang hiji jumlahna 41
Oke, bakal terbagi-bagi. Sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah. Gede hari. Ade wajib cek usul fikih. Tarik nate tolabul fi'lil jazimi geus kamari. Artina nyuprih pagawean anu pasti. Mana atuh anu ngawajibkeun kana makrifat? Yen kudu ngamakripatkeun ka Allah. Nyaeta dawuhan Allah na Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ubudu teh bertauhid. Ubudu ya ayyuhan nasu wallahu a'lam bil ma'na. Ya ayyuhan nasu he eling-eling sakabeh jalma. Ubudu kudu bertauhid aranjeun kabeh. Robbakum ka pangeran anjeun kabeh. Alladzi khalaqakum anu geus ngadamel ka aranjeun kabeh. Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Jeung ka jalma-jalma anu samemeh aranjeun kabeh. La'allakum tattaqun. Yakin maraneh kabeh bakal takwa. Dilapad ubudu eta teh tolabul fi'lil jazim. Panyuprih patekadan kalawan jazim. Jazim teh naon kuat. Patekadan anu kuat. Pagawean anu kuat. Ieu teh dilalah atau nuduhkeun kana wajib. Dilapad ubudu maksudna teh kudu bertauhid sarta ma'rifat. Beda deui jeung dawuhan Allah, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nasu. Nah, bedanya. Nah, ieu teh karena mukhatab annas. Itu sah dihitoban ibadah lamun acan bertauhid. Teu sah dihitoban ibadah lamun acan bertauhid. Beda sareng dawuhan Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu. Eta mah sah dihitoban ibadah. Yajibu ala mukallafin. Ala mukallafin basana ala lain li. Ieu dilala atau nuduhkeun kana wujub. Kusabab itu wajib anu henteu bisa ditawar deui. Beda jeung hak. Eta mah bisa ditawar. Eta gugur ku ridho. Gugur ku bodo, gugur ku balelo. Ieu dilalahna kana wujub. Kana wajib. Mana hartina mukallaf teh balik sarta boga akal. Rek iman atawa henteu iman tetep kakeunaan wajib makrifat. Sebab ieu pisan jalma kafir
disiksa. Maka kafir disiksa. Kecap mukallaf eta kalebet kana lafan am ditambahan ku lapan kullu ala kulli ku lapan kullu nandakeun kana nuduhkeun kulliyah as-shadiqu dilalah kana kulliyah as-shadiqu likulli afrodil jinsi tegasna sakur-sakur bagian tina jenis mukallaf wajib makrifat awewe lalaki bangsa suku bangsa naon bae di mana bae ayana kita mukallaf terus lu balik serta boga akal rek bodoh rek pinter naon aya ripa mana aya ripa aya ripa di mana-mana fiil mudhari katrapanaan masdariyah kedudukanna makna teh atau kedudukan makna jeung tarkib seperti masdar. Tadi dia kudu kedudukan aya ripa jadi fa'il maknana sarua jeung al ma'rifah. Harus kanyahokeun ku urang. Teras kecap ma'rifat. Dina ma'rifat, dina kecap ma'rifat, dina tauhid beda tujuanana jeung ma'rifat dina tasawuf. Ma'rifat dina tauhid sakumaha patokan ma'rifat anu bakal diterangkeun. Tapi ma'rifat dina tasawuf nyaeta iman tingkatan arifin ilmul yakin ainul yakin hakul yakin. Ma'rifat dina tauhid payun. Kecap ma'rifat dina aqaid lain ngan ukur nyaho. Dina aqid mah lain ukur nyaho. Lain ngan ukur percaya. Nu nyaho ngaranna ilmu, nu percaya ngaranna iman, tapi ngaran ma'rifat eta saluhureun nyaho jeung mutlakna iman. Dina aqaid mah teu cekap ku nyaho. Ukur nyaho hungkul. Tak patokan ma'rifat hiji idrakun jazimun bihaisu laisa ma'ahu taraddudun. Pamanggih tekad anu kuat sakira-kira henteu owah gingsir henteu aya kamang-mangan. Keluar tina kecap idrok jazim seperti khayali bayangan hati, bayangan jiwa
can tetep karena tingkah kepercayaan. Atau kolebat kepercayaan nya. Kolebat kepercayaan sakolebat kurang tina sekian persen 0%, atau mangmang iman kepercayaan 0%, zon iman kepercayaan kalawan sangka anu kuat leuwih tina 50% lah. Dan lebih karena 100% karena 100%. Yakin mah maka kaasup karena idrok jazim bagi-bagi. Yakin anu 100%. Seperti lamun kamari jazim ayeuna teu jazim, kamari kuat ayeuna teu kuat, maka ti waktu ayeuna nepi ka memeh jazim teu sah imanna, teh hukumna murtad. Ya ada ngaji terus anu nomor kadua anu ditekadkeunana kudu akur jeung buktina. Upama nekadkeuna idrokun jazimun imanna ka Allah tapi anu ditekadkeun kumanehanana teh henteu akur jeung buktina. Tegasna henteu akur jeung sifat-sifat pangeran. Ieu ceuk ahli sunnah eta lain makrifat tapi kufur hukumna. Jadi teu akur anu ditekadkeunana jeung buktina. Allah teh wujud, Allah teh aya, Allah teh aya wujud. Tapi keur ngabuktikeun mahanayan Allah teh wujud aya tapi dirina manehna sorangan teu merasakeun yen dirina teh diksaksian ku wujudna Allah. Allah anu maha ningali, maha nguninga, maha ngadangu. Itu perkara anu mandeg mayong nu aya di jiwa-jiwa urang. Teu ngarasa urang teh disaksi ku Allah, ditingali ku Allah, teu lesot sapersekon, saperdetik teu pernah resot tina paninggal Allah. Ieu patekadan anu teu akur jeung buktina teh saperti patekadanana bangsa kafir mujassimah. Nekadkeun ayana Allah tapi Allah anu ditekadkeunana anu ngancik dina diri sorangan. Atau seperti tekadna kafir pula sifat nekadkeun kana ayana Allah kalawan jazim
Tapi Allah anu ditekadkeun ku maranehanana teh anu gancik dina alam jeung sabangsa-sabangsana patekadan golongan-golongan Khawarij eta kabeh ku ahli sunnah dihukuman kufur. Contohna kilah nekadkeun kalawan jazim anu kuat. Muhammadur Rasulullah. Tapi Muhammad anu diakukeun ku manehanana lain Muhammad bin Abdullah. Tapi Muhammad mim ha mim dal. Baheula keur leutik loba. Mim ha mim dal. Naon maksudna? Mim na mastaka Kanjeng Nabi. Ha na he na leungeun. Mim na beuteung. Zal na naon? Suku. Keur atahiyat. Jeung naon maksudna? Oh eta Muhammad itu. Wa ma yastahilu. Ngamaripakeun tangtuna cara ngamaripakeun nyaeta ku cara nganyakeun kana dalil. Artina anu timbul tina alasan eta dalil. Dalil kabagi kana dua. Hiji aya dalil tafsili, kadua aya dalil ijmali. Anu disebut dalil tafsili nyaeta dalil anu jero, mendalam jeung mendetil. Dalil anu bisa ngalawan atawa nguatan kana hujah. Pikeun nyerang ngahancurkeun kana akidah anu batil. Akidah anu batil. Di pandangan hukum syara terhadap dalil tafsili, para ulama berpendapat karena yen hukumna fardu kifayah. Disebut dalil ijmali nyaeta dalil anu deet, tegasna hanya global nahungkul. Pandangan hukum syara terhadap dalil ijmali, ulama ittifaq kana yen hukumna teh fardu ain. Jadi masing-masing individu jelema eta wajib nganyakeun kana dalil ijmali. Jadi kaasupanna syarat ma'rifat.
bahkan terhadap dalil ijmali diasupkeun kana syarat ma'rifat ulama mujtahidin terhadap hukum syara'na kabagi kana 5 pendapat. Kaul kahiji kagungan Imam Sanusi sareng Imam Ibnul Arabi berpendapat yen ma'rifat teu jeung dalil teu sah imana jalma pinter atawa jalma bodoh eta kafir hukum. Kaul kadua mah ma'rifat teu jeung dalil sah imana calakan atawa belet ngan doraka. Kaul katilu ma'rifat teu jeung dalil pikeun anu belet sah imana sarta teu doraka. Pikeun anu calakan sah imana bari doraka. Ieu kaul katilu dipake tetegenan ku ahli aqaid. Sah dibejakeun. Kaul kaopat ma'rifat teu jeung dalil sah teu doraka lamun taklid kana Al-Qur'an jeung hadis anu mutawatir. Kaul kalima ma'rifat teu jeung dalil sah imana jeung henteu doraka. Malah haram mikirkeun nana dalil lamun dalilna kacampuran. Seperti kacampuran ku sifat ya. Omana ma yajibu fi haqqihi ta'ala jeung ari maknana. Ma yajibu fi haqqihi ta'ala maksudna ma di dieu nyaeta sifat. Ma kana sifat. Maksudna ma itu sifat anu 20 anu wajib ayana di Allah anu wajib dimakrifatokeun secara perinci wincik-wincik. Yajibu di dieu maksudna wajib akli lain wajib syar'i lain oge deui wajib adi bangsa adat. Anu katilu nyaeta ngaran wajib ta'rifna wajib akli wajib ceuk akal. Ngaran wajib ceuk akal teh perkara anu kagambar ku akal gorizi dina ayana. Pi ayeuna teh kagambar jeung teu kagambar ku akal pi eueuheunana. Ma yatawassaru bil aqli wujuduhu wala yatawassaru bil aqli adamu. Tegasna perkara anu pasti ayana mustahil eueuhna. Anu harti wajib sifat 20 di Allah teu kaharti ku akal teu aya sifat 20 di Allah. Kaharti ayana eta sifat 20 di Allah. Akal lantaran akal anu manggihan yen Allah teh wajib kasifatan ku sifat 20 di akal
akal anu malihan sehingga akal ngawajibkeun. Bihaqihi ta'ala sifat 20 hak Allah lain anu ditangguhkeun kana keputusan para mujtahidin, lain hak anu ditangguhkeun kana disaurkeunana ku para rasul, lain hak anu ditangguhkeun kana ayana alam upama teh mah makhluk kabeh teu aya anu iman karena sifat 20 ayana di Allah, maka tetap Allah kasifatan ku sifat 20 atawa Allah sama sekali teu nyieun alam, tetap Allah kasifatan ku sifat 20. Ieu sifat anu 20. Teras kulantaran sifat 20 hakna Allah tegasna teu aya anu ngabogaan sifat 20 angin Allah atuh mustahil makhluk kasifatan ku sifat 20. Upama aya makhluk anu disebut kasifatan ku sifat 20 eta sarwana teh ngan ukur dina panyebutan unggul. Tasbih tasmiyah da ari hakikat tegasna hakikat nama sulaya, hakikat nama ngolapah sulaya hanya sesebutan hungkul. Contohna Allah kawasa, raja oge kawasa. Kakawasaan Allah jeung kakawasaan raja moal sarua. Tasbih tasmiyah wama jeung kana perkara wama jeung kana sifat yastahilu anu mustahil geusna anu wajib dimakrifantkeun bagian kadua nyaeta sifat mustahil di Allah. Teu cukup makrifat ku makrifat anu wajib di Allah. Upama henteu makrifat kana sifat anu muhal di Allah. Tetep kurang kudu nganyahokeun deui kana sifat mustahil. Mustahil Allah Adam. Mustahil Allah lolong. Kudu apal jeung kudu nganyahokeun ngamakrifantkeun kalawan dalil ijmali. Naon atuh muhal? Muhal cek akal, aya wajib cek akal, aya mustahil cek akal. Sabalikan anu wajib perkara anu henteu kagambarkeun ku akal pibuktieunnana jeung kagambar ku akal pieuheunana ma yatawassaru bil aqli wujuduhu wa yatawassaru bil aqli adamu sabaikna tadi. Sami jumlahna anu mustahil oge sami 20 da lalawanan teh apa lalawanana tina sifat anu wajib 20 tangtu lalawanana oge 20 mustahilna 20 eta sami kedah dimakrifat karena ngamakrifatkeun nganyahokeun kalawan fardu ain kana sifat anu mustahil di Allah anu 20. Wa ma yajuju jeung kana sifat anu wenang.
Wajib syar'i mukallaf ngamakripatkeun bagian katilu nyaeta perkara anu kongang ayana di Allah. Kongang di dieu lain kongang ceuk hukum syara. Lain kongang ceuk hukum adat, tapi kongang ceuk hukum ceuk akal. Ari kongang ceuk hukum syara mah perkara anu dipigawe jeung henteu dipigawe teu diganyar. Teu disiksa. Ari kongang ceuk hukum adat sasarina sok aya jeung sok eueuh. Ceuk adat. Saha ayana sah eueuh ceuk adat. Sasarina sok aya jeung sok eueuh. Cara hurungna lampu jeung pareumna lampu adat. Nah, kongang ceuk hukum akal ieu ma yatawassaru fil akli wujuduhu adamu anu kagambarkeun ku akal pi ayeunana jeung eueuheunana. Tegasna kongang ayana jeung kongang eueuhna sanajan perkara anu dilarang ku hukum syara saperti mana ayana kupur atawa sanajan kaluar tina sasari tina kebiasaan awewe jadi lalaki atawa didorok henteu tutung dikadek henteu teurak ieu kabeh kongang ya Allah. Kongang ya Allah ngadamel sabaraha hiji perkara anu kongang di Allah eta hiji. Jadi payung. Jadi ngadamel sareng henteu ngadamelna alam. Sifat anu kongang. Ngadamel mungkin, ngadamel sakabeh alam, ngadamelna jeung henteu ngadamelna anu mungkin jeung henteu ngadamelna sakabeh alam. Payajibu mangka wajib pihaki dihakna Allah Ta'ala lamri Allah naon al wujudu sifat wujud hartosna Allah teh aya wadiduhu jeung ari lalawanana sifat wujud atawa jeung ari sabalikna sifat wujud didun lalawanan eta al adamu adam artina eueuh artosna henteu aya Allah wadalilu jeung ari dalilna ala zalika kana itu sifat wujud wadalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala zalika kana ayana Allah wujud maksudna eta wujudu hadhil makhluqati ayana ieu pirang-pirang makhluk. Maka wajib dina hakna Allah Ta'ala sifat wujud tegasna Allah teh aya jeung ari lalawanan sifat wujud nyaeta al-adam teu aya Allah jeung ari dalilna kana wajib wujud muhal adam nyaeta ayana ieu pirang-pirang makhluk wujudu hadhil makhluk
Penjelasanana wajib di dieu wajib akli. Kaharti ku akal wujudna atau ayana Allah teu kaharti ku akal teu ayana Allah. Tinjauan hukum syara terhadap wajib akli wujudna Allah hiji syara ngawajibkeun sakabeh jalma mukallaf kudu nekadkeun kana wujudna Allah kalawan resiko diganjar. Mun nekadkeun yen Allah teh aya wujud sarta cumpon sawarena syaratna iman. Sabalikna disiksa jalma mukallaf lamun teu nekadkeun wujudna Allah sarta dicap jalma kafir. Tegas Imam Sanusi. Kalawan parentah syara kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Mangka makrifatkeun ku anjeun. Fa'lam. Kudu kanyahokeun ku anjeun. Tegasna makrifatkeun ku anjeun. Kana saestuna kalakuan sareng tingkah. Teu aya deui pangeran anu maujud angin zat pangeran. Eta Allah. Teras memperkuat ilmu syara